Paslun ari ieu eta hiji pasal. Mujibatul gusli ari pirang-pirang perkara anu ngawajibkeun kana adus. Eta sitatun aya genep. Ilajul hasyafati kahiji ngasupkeun hasyafah pil parji kana lebet parji. Wa khurujul mani sareng kadua kaluar cai mani. Wal haidu sareng katilu haid. Wan nifasu sareng kaopat nipas. Wal wiladatu sareng kalima ngalahirkeun. Wal mautu sareng kagenep maot.